Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana tepang deui sareng singkuring nya Kang Asep Supriyatna dina pidangan carita Nagih Pati. Kumaha daramang sadayana wilujeng Bandungan ieu carios salam baktos kalih salam barokah kanggo palawargi sadayana wilujeng ngadangukeun. Palawargi sadayana isukna lemur Cihonje geunyleng ku ayana beja yen peuting tadi ronda dipegat ku jelema nu make taregos. Oge ku kajadian si Sunar anu ngagayot sisi jalan bari dironom anjing. Harita Mang Samid keur aya di hiji imah nyaritakeun kajadian tadi peuting ka Bah Madi. Pok harita Bah Madi nanya ke Mang Samid, "Jadi kumaha kejadian puting tadi temid? Cing bebeja ke Abah. Abah yang nyaho. Bisi eta jelema teh bukannya jahat ka lemur mid." Ceuk Bah Madi nanya ke Mang Samid. Pok Mang Samid ngajawab kana pananyana Bah Madi. Abdi itu apa bah teteh asalna teh kumaha? Ngan asal nama abdi teh geus nganturekeun anak juragan tah si badegul ka imahna. Barang deket rungkun laja tah anu deket tangka jeruk teh ya. Aya anu megat ka abdi teh jelema jangkung gede wawag bah. Pantes lah tangtungan jawara mah. Make taregos dina beungeutna aya lambang beureum sagede peurup. Ceuk Mang Samid ngadongengkeun kajadian tadi peuting ka Bah Madi. Atuh Bah Madi ngahulang sabab asa aneh kakarak di lemur Cihonje aya nu kitu. Ras manehna inget yen baheula di Cihonje aya hiji jalema anu tangtunganna seperti kitu ngan aya nu nyulik di waktu zaman DI. Pok harita Bah Madi ngomong ke Mang Samid, Wah kitu mid. Jadi eta jelema teh ngaganggu nya karuna puting tadi teh. Ceuk Bah Madi ke Mang Samid. Muhun bah. Ngaganggu teh ngasongkeun peurup nu teh muni bulut bah. Keung abdi mah antol teh kana irung si Apud jeung kana irung abdi. Lamun ditanyakeun kana irung teh bah aduh ngagejrot teh getih hungkul jeung teh bah. Mata katurulengan jeung sakali nanyoke ku peurup sagede kitu mah. Ceuk Mang Samid bangun sieun kakarak ku peureupna geus sieun komo lamun ditonyokna. Bah Madi ngahuleng manehna bingung saha kira-kira anu ngalakukeun kalakuan kitu sabab di Cihonje mah eueuh anu tangtunganna jangkung gede seperti diceritakeun ku Mang Samid. Aya oge juragan bandi gede ngan teu jangkung malah mah kaasupna demplu saperti awak Bah Madi ayeuna. Nya eta mah kudu diobrolkeun ka aparat eta mah mid. Ngarak kenyahuan sagala rupana. Mun bisa mah bebeja ka polisi ngaraya polisi nu cicing di dia ngajagaan mid. Ceuk Bah Madi deui kalakah los-los ka polisi. Padahal mah di dinya ge teu kurang-kurang jelema marea. Piraku teu bisa nangkep jalma hiji. Tapi pikiran Bah Madi mah kadinya palawargi. Kitu geunyleng na kajadian peuting tadi nu diobrolkeun ku Mang Samid. Ngaran beja teh tina saeutik jadi loba. Tina leutik jadi gede, nu sajengkal jadi sasiku. Akhirna beja eta dikait-kaitkeun jeung jurig anu kungsi ngulampreng di lemur Cihonje. Aneh puguh ge palawarginya, kajadian can bener ayana tapi jelema ayeuna geus dikait-kaitkeun kana jurig. Tuna Mang Samid nu keur ngobrol di imah Bah Madi.
urang kocapkeun di imah Juragan Bandi. Harita teh keur riweuh sabab Juragan Bandi keur ngabagikeun seragam ka grup Qosidah anu dipingpin ku pamajikanana. Harita sararea bunga sabab menang seragam mah anyar, bahanna alus, modelna hade, bejana mah menang desainer urang kota, hargana ge tepikeun ka 60 juta palawargi. Sok dipecakan cing marahi teh ya. Tingali atuh kumarane, ibu mah bager kamarane, mang melikeun seragam ge nu mahal. Ceuk Ibu Wiwi agul, geus bisa mang melikeun seragam anyar ka anak buahna, padahal nu teu heula ge alus keneh. Ngan imah bubuhan we jelemana seperti kitu, jadi anger hayang kaangap sanajan ku anak buah. Pok harita salah saurang anak buahna ngomong, "Sumuhun Ibu, saya pisan ya seragam teh, cocok sareng badan abdi mah yeuh." Ceuk eta awewe bari lungak-lingek hareupeun kaca. Sabab cocok pisan jeung wandana anu memang alus tur sampulur. Tah, lamun seragam geus dipecakan, latihan di luhurnya. Da sound systemna mah geus dipasangkeun ku si Uyeh. Ceuk Ibu Wiwi. Mangga Ibu. Ceuk nu tadi make seragam bari tuluy manehanana harita naek kana tangga nuju ka lantai 4 rek latihan qosidahan. Ibu Wiwi ge teu cicing manehna nuturkeun ka anak buahna anu geus leuwih ti heula naek ka lantai 4. Manehna geus nyiapkeun lagu hayang nyanyi cenah engke rek tampil di Jakarta di imah anggota dewan. Sanggeus di luhur sararea kumpul gupgap kana cekelana masing-masing, nu nyekel gitar, nu nyekel organ, nu nyekel kenang, nu nyekel piul, nu nyekel bangsing jeung sagala rupana. Bubuhan ieu qosidah teh qosidah modern palawargi, namina ge Sinar Hutomah cenah. Sae teh surang namanya. Sararea harita suka bunga sabab mun latihan kitu teh sok dibahanan duit jeung dahareun ku Ibu Wiwi. Maklum jelema hayang kapake sagala rupana ge sok dijajanikeun jeung diaya-ayakeun. Anu latihan lumangsung ku lagu-lagu qosidahan anu memang disebut ceuk manehna mah gamus palawargi. Dina waktu nu sarua Ibu Wiwi sanggeus anu latihan ngagemrung di luhur di lantai 4. Manehna mah turun ka lantai 3 bus asup ka hiji kamar. Gap nyokot loket anu ngagantung dina cangkengna. Tuluy ngaluarkeun handphone maksud rek nelepon ka babaturanana. Nomor di teangan, ngaran di teangan. Sanggeus kapanggih Ibu Wiwi nangtung di juru dihalangan ku hordeng teuing kunaon eta teh maksudna mah. Harita Bu Wiwi Halo Jeng. Halo. Wiwi nih Wiwi. Iya. Wiwi. Oh iya. Wiwi yang dari mana ya? Ceuk tibeh ditu tayuh nawa eta teh batur nu ditelepon ku Ibu Wiwi. Ini Wiwi yang punya qosidahan Jeng. Oh iya. Yang qosidahan Sinar Hutomah ya? Nah, iya betul itu Sinar Hutomah. Ini Jeng lagi di mana nih? Di bandara, Bu Wiwi. Kalau sudah di rumah, mau ada yang diobrolin, bisa nggak? Oh, bisa. Boleh, sekarang aja nggak apa-apa. Cenah cek nu teh beh ditu. Ibu Wiwi main ngarasa bunga sabab tujuanana bisa katepikeun ka eta jalma. Gini Jeng, kan 1 minggu lagi saya mau ke Jakarta. Nah, saya itu mau tampil di sana di Jakarta, menghibur anggota dewan. Gitu Jeng sama qosidahan yang dari rumah ini. Kayaknya banyakan deh, tapi nggak seru nih Jeng. Emangnya nggak seru kenapa Bu? Kan pasti rame Bu, banyak saweran. Qosidahan Ibu kan qosidahan yang bagus. Nggak ada loh di Jakarta yang kayak gitu. Bukan gitunya Jeng. Kalau saweran sih dijamin, tapi kan butuh sesuatu Jeng.
Biasa. Si manis buat nemenin ada nggak? Yang ganteng-ganteng gitu? Berondong-berondong, biasa berondong, ada nggak? Oh, pengen berondong. Ada. Mau berapa malam, Bu? Ya, paling sekitar 3 malam lah. Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Nah, malam minggunya tampil tapi langsung pulang, Jeng. Oh, gitu. Boleh. Yang berapa tahun kucingnya? 30-an deh, biar perkasa gitu. Oh, boleh. Tapi harganya udah pastikan ada? Budgetnya kuat kan? Kalau budget mah tenang aja, pasti ada. Besok saya transfer deh. Oke, kalau begitu ditunggu aja ya. Santai pokoknya. Dijamin puas, dijamin hebat. Pokoknya pulang ke rumah itu pasti yang selalu ingat itu adalah berondong yang kemarin itu loh. Oke, siap. Ditunggu kabarnya ya, Jeng ya. Iya. Terima kasih, dadah. Dadah. Kitu palawargi paguneman anu aya dina HP na Ibu Wiwi. Maksud jeung tujuanana tangtos na oge bade nyalendro. Sanggeus rengse nelepon. Bu Wiwi keluar ti rohangan eta, tuluy muru ka rohangan luhur anu dipake latihan kosidahan ku anak buahna. Sanggeus nepi gek manehna diuk dina sofa anu aya di juru deket tukang kenang. Waduh, hebat anak buahku nih. Lah, hebat kosidahanana geunaheun. Koplokeun atuh ce. Naon atuh beuti kitukeun teu rame kosidahan teh dikoplokeun mah. Cek Ibu Wiwi nyaho koplo palawargi duka ti mana ya koplo. Ger atuh harita latihan beuki sumanget sabab pupuhuna milu lalajo. Latihan lumangsung tepi ka peuting, dihanap ngaliwat badag. Lalawuhna belum hayam jeung belum gurame. Puguh we nu geus lalatihan teh ponyo dahar jeung bunga menang seragama anyar dahar ngeunah balikna pasti dibahanan duit. Rengse dalalahar sadaya kumpul di rohangan hareup narima amplop ti Ibu Wiwi. Tah, kieu ye nya barudak ye. Ieu duit lain DP, ieu mah duit latihan ye ti Bu Haji nya. Doakeun Bu Haji nya sing beuki nanyung, kosidahanana sing laku ye tampilna. Sing loba panggung nanya. Cek Bu Wiwi teu asa-asa ngaibu hajikeun. Tayohna meureun maneh teh hayang disebut Bu Haji palawargi. Atuh anak buahna bunga sabab narima amplop gaji latihan. Sanggeus dibagi amplop mah sadaya kaluar ti imah muru kana mobil nu rek nganterkeun. Juragan Bandi nangtung deukeut tihang ngawaskeun anak buah pamajikanana. Manehanana ngacungkeun jempol sababaraha kali. Reueus boga pamajikan anu mibanda grup kosidahan anu hade ceuk manehanana. Beuki sohore kulawarga teh yeuh. Keur mah beunghar. Coba boga grup kosidah. Lah, beuki nanyung hirup teh yeuh. Wala aya kasusah geus kieu mah. Reg. Mana supir teh? Pir. Supir, itu anterkeun tuh nu geus latihan. Ceuk juragan Bandi culak celuk ka supirna padahal mah supir geus aya di jero. Atuh supir teh ngelol tina panto mobil pelbah katuhu. Abdi mah parantos di dieu kan, tos dina mobil. Ceuk supir. Oh, kemai hampura tuh. Bisi eueuh, bisi jauh. Kumaha tadi nganterkeun wae. Arek lila moal nganterkeunana. Ari ngajajabkeun mah tangtosna ge lami ganda ieu teh benten-benten lembur ieu teh. Oh, kemai tuh. Bensin teu? Aya gan aya. Tah cokelan bensin tah. Omat nganya nu baju koneng tuh. Nu itu kade. Penta nomor HP-na, beyakeun cek juragan kitu nya. Ceuk juragan Bandi sing horeng palawargi manehna nuan teh ngincer awewe nu make baju koneng. Bari padahal mah eta jelema teh geus boga anak jeung salaki. Kitu duana ge geuning palawargi ngan nya eta teh.
eta pangaruh dunyanya. Kade palawargi kade. Sangeus aya di jero mobil gerung, mobil dihirupan geleser, mobil maju lalaunan ninggalkeun imah juragan Bandi rek nganterkeun anggahota grup kosidahna Ibu Wiwi. Tuna anu aya di hareup ayeuna urang kocapkeun nu aya di tukang, nyatana Panji nu aya di kamar gigireun gudang. Sabenerna manehna ngawaskeun sagala rupa anu aya jeung nu kajadian di imahna juragan Bandi. Ngan memang Panji mah teu nyirikeun sabab memang manehna tujuanna gerek nalungtik jeung mancing juragan Bandi sangkan kaluar ti imah. Manehna hayang adu hareupan jeung juragan Bandi, hayang ngukur jeung hayang nyaho kumaha kakuatan juragan Bandi. Aduh, can aya jalan ya. Kumaha sangkan si juragan teh kaluar. Aing penasaran hayang adu hareupan jeung manehanana. Ceuk Panji, manehna bari tuluy kerung mikiran tata jeung cara kumaha carana mancing juragan Bandi sangkan kaluar. Keur kitu torojol aya jelema nyampeurkeun bari rada sosoloyongan sing horeng teh si Sunar nu hayang wawuh jeung Panji da dibejaan ku indungna aya pagawe anyar cicing di kamar gigireun gudang. Aduh, punten Kang, ngaganggu teh ya. Ceuk si Sunar. Oh, Aden. Henteu Den, teu sok mangga Den. Palih dieu ya, sang abdi. Saha Den teh? Ceuk Panji pura-pura teu nyaho. Padahal mah geus nyaho, yen eta teh si Sunar anakna juragan Bandi. Ya, abdi Den. Putra Pak Haji. Putra juragan Haji Bandi. Nepangkeun Sunar. Oh, Kang Sunar. Sanes akang atuh, pan akang beren saluhureun abdi mah Aden. Oh, Aden. Duh, punten Den nya. Oh, Aden Sunar, punten. Atuh mangga aya nu tiasa dibantos ku abdi Den. Anteuh, eta we oyong tepang 2000 cenah ya padamel anyar. Namina Kang Panji Kasep. Heeh geuning ditinggal teh meuni jiga abdi pisan kemarnya. Akang jeung abdi kemar pisan tuh tinggal tuh. Ceuk si Sunar. Aneh puguh ge palawargi. Jauh tanah ka langit si Sunar jeung Panji, tapi maneh nyebutkeun yen cenah mah kemar jeung Panji nu Raspati. Panji mesem tuluy ngajak Sunar diuk di sisi tembok pelebah kulon. Sok ngarokok tara Kang. Tara abdi mah Den tara ngarokok da teu tiasa ngaraoskeun kumaha nikmatna rokok, da ceuk abdi mah sami rasana teh kitu. Oh, bisi sok ngarokok. Urang meser tapi aya Kang rokok raos teh. Ngani mah kedah ngalinting heula. Abdi karak dikintun ku rerencangan tadi sore. Raos teh Kang mun ieu teh lamun ngarokok ieu mah capek teu aya, dunuh teu aya. Nu aya teh awak teh jag-jag, sumanget hirup teh Kang asli abdi mah. Ceuk si Sunar, teuing naon maksudna? Ngabejaan ka Panji aya rokok nu rasana saperti kitu. Panji ngan saukur gogodeg palawargi, teu pati ngahaminan kana omongan si Sunar. Anu raos mah wayah kieu mah ngopi Den. Pameh mah kopi hideung Den, wayah kieu mah goreng sampe, tah abdi mah nu kitu Den sok dituang tabu sakieu teh. Mah dahareun urang lamureun kitu mah tuh. Ai urang mah pan cicing di nu beunghar pira ku ngadahar nu kitu atuh Kang. Ceuk si Sunar, da manehna mah can kungsi nginum kopi, lalawuhna goreng sampe. Sabot keur ngobrol kitu, Panji aya ilham. Pok atuh harita manehna ngomong ka si Sunar. Den, urang jalan-jalan yeuh, meungpeung siang keneh teu acan Isa da nya. Mun teu acan. Rek jalan-jalan jeung kemaran yeuh duh. Kumaha rasana dong ke pada nyuitan gara kuno gareulis jeung kembaran mah jalan-jalanna. Ceuk si Sunar pok deui nyebut kembaran ka Panji. Panji
teu nemalan kana ucapan si Sunar. Tapi jung manehna nangtung. Si Sunar oge nguniang nuturkeun Panji. Tuluy duanana lempang. Si Sunar ti heula Panji ngarumasakeun jadi badega manehna mah lempang paneuri. Kadieu tah nu rame mah Kang. Sok seueur nu gareulis geura Pari dieu mah duh. Sok seueur nu sarareungit geura. Ceuk si Sunar bari lempang. Anger da maklum awak pendek lempang na oge ponok. Malah mah lamun lumpat teh pasti pakojot. Ari Panji manehna lempang na ngahaja laun sangkan jauh ti si Sunar. Sanggeus kabilang jauh ku siwal manehna harita ngodok saku calanana rap make hiji barang bleg we. Kaayaan Panji teu beda jeung pocong kaluar ti makam. Keur mah make baju bodas ditutupan deui ku tutup sirah nu ngarupakeun jiga sirah mayit. Sanggeus make taregos eta Panji sakolebat luncat megatan pijalaneun si Sunar. Kolebat jeleg. Aduh, naon eta? Ih, naon eta? Aya mayit. Naon eta? Naon eta? Ceuk si Sunar bari eta main hamalikeun awakna. Tapi Panji kalakah nuturkeun gep. Nyabak ceuli si Sunar palebah kencana atuh gawawak. Si Sunar ngagawawak bakat kureuwas. Aduh, ceuli dia akan jurig. Ceuk si Sunar bari deug-deug mahna lumpat. Bari ceceleuweungan muru ka imahna. Bapak jurig. Bapak, wing dudak jurig. Bapak tolong. Ceuk si Sunar ceceleuweungan. Atuh juragan bandi nu keur aya di tepas hareup leuwas ngadenge anakna ceceleuweungan. Kolotrak muka panto jeleng luncat kaburuan megat anakna. Tapi sial kusabab luncatna tarik teuing atuh tabrakan jeung anakna di buruan. Kiuk jeprak gubrak. Bapak ya mah wing tong digal. Bapak madu. Bapak malu. Juragan bandi reuwas ngadenge anakna ceurik sing horeng kagali ku manehanana. Oh, nah tuh, ari Ujang. Bersologoto nyaho bapak lompat, malah lompat di. Nah bapak, tarik teuing lompat da jadi wing gue itu kadupak. Ceuk si Sunar mung disalahkeun ku bapakna. Kunaon atuh Ujang ti kunaon teh? Aya naon teh? Aya jurig pal, celi Ujang dia akan jurig beak sapotong. Mana? Aya keneh. Ah, tuh beak. Di mana jurigna? Pari itu tuh deket garasi pabawetan. Luas, celi beak sabelah. Aduh bapak ngagantian anak kumaha. Gampang bae, isukan digantian ku bapak. Ceuk juragan bandi bari tuluy manehna kaluar ti buruan imahna nuju ka deukeut garasi palebah wetan. Palebah dinya memang lampuna geus dipareuman ku pamajikanana atuh barang srog ka dinya teh poek teu katempo aya nanaon. Mana cenah? Mana ah? Nanaon oge. Mana jurig? Mal aya jurig wayah kieu. Aya ge hakan ku aing. Mal disamhuakeun ku aing. Ceuk juragan bandi sompra dan memang hirupna sombong. Tapi barang keur kalantang kulinting kitu jok kolewat hiu. Aya angin tenggelan karasa tiis kana punukna. Lep juragan bandi ngelok tepikeun ka hana pisan sabab sieun punukna kakeunaan ku tenggelan tetuka. Wait, naon teh? Lain nu ka aing. Kakara kesakieu taun anu kalalakian ka aing. Sae tah? Ceuk juragan bandi bari hatena reuwas sabab aya jalma anu rek nyoba-nyoba ka dirina. Sedengkeun nu neungeul teu katempo jirimna sabab tadi oge ngan saukurah yang mecakan. Sanggeus panenggeulna teu nepi manehna luncat ka luhur suhunan. Bari nempokeun ka juragan bandi nu keur kalantang kulinting bari bingung. Oh kitu geuningan. Bisa oge ngalok kana tenggelan ti aing. Coba nu ieu. Ceuk Panji anu harita sae di suhunan.
kalayang main loncat deui ka handap jelek tukangeun juragan bandi teu anta parah jos harita cangkeng juragan bandi ditojos ku curugna. Ulah, teh. Kurang ajar. Tadi kana punuk enak kana cangkeng. Ceuk juragan bandi bari malikeun awakna ka tukang. Breh hareupeunana ngalemeng hideung. Hiji jalma make taregos anu sirahna jiga pocong. Oh, iya nu ganggu ka anak aing teh. Saha sia bangsat? Ceuk juragan bandi nyentak ka eta jelema. Tapi si taregos ngan saukur seuri ngalalece ka juragan bandi. Ceuk si taregos bari kalayang mahna luncat ngabesotkeun sukuna kana dada juragan bandi. Kolewat leplos. Eta serangan ngeplos sabab juragan bandi rikat ngagilekeun dadana ka kenca. Atuh jeling. Si taregos sukuna ngegejlik nenjrag taneuh dina kaayaan siaga. Sia geus saumurha kali nyerang ka aing. Coba ieu rasakeun serangan aing. Hiat. Ceuk juragan bandi bari kolewat. Manehna ngasupkeun pereupna kana angen eta jalma. Tapi les. Eta jelema leungit tina tonjokan juragan bandi sabab geus kalayang luncat deui ka luhur suhunan. Kolewat. Jelek. Ngan sakitu pangabisa teh mandi. Cing susul kaula ye. Mun heueuh anjeun jawara. Mun heueuh anjeun jago. Sok susul aing ka luhur suhunan. Ceuk Panji, manehna bener ngalecekeun jeung hayang nguji kana kakuatan juragan bandi. Kurang ajar. Saha makhlukna eta bisa ngalakukeun kitu. Aing jadi inget ka sobat. Aduh. Saha teh teh. Dar bisa kitu mibati sobat aing nu geus tilar dunya. Aduh, Gusti. Sahanya urang rasaan mah. Eueuh nu jiga si eta. Nu bisa ngungkulan. Nu bisa ngalewihan kana kekuatan aing wati si eta. Tapi si eta geus eueuh. Saha eta mangkluknya? Ceuk juragan bandi, pinuh ku kabingung, pinuh ku pananya dina jero hatena. Sanggeus cukup pikeun nguji kakuatan juragan bandi, Panji nu aya di luhur suhunan buru-buru luncat kanu poe. Kolewat, les. Teu katenya deui ku juragan bandi. Atuh juragan bandi ngegel curug teu bisa ngudag ka eta jelema. Sanggeusna aya kajadian anu kaalaman tadi peuting ku juragan bandi di luareun imahna teh. Juragan bandi hatena ngarasa teu tentrem. Aya hal-hal anu ngait dina atina. Kadang-kadang manehna sok kabayang kajadian puluhan tahun kaliwat nu kungsi dipilampah ku manehanana. Harita juragan bandi tarati biasana ngadaweung sorangan di teras tukang. Balong anu aya di hareupeun teras teu katingali endahna. Lauk hias anu sing koloyong di jero cai teu katingali alusna sabab hatena keur ngolemar mikiran kajadian tadi peuting. Nasaha teh jelema teh nya buat kumaha wani ngalampahkeun hal nu seperti gitu. 26 tahun aing di Cihonye. Kakarak aya wani ngalakianan ka diri aing. Di dieu ge aya jago, Bah Madi, Bah Lili, kabeh talu gimir ku si Bandi. Can kungsi aya nyoba-nyoba ka si Bandi. Tapi nah, tadi peuting
buat aya jelema ditaregos wani-wani nyerang ka diri aing. Jeung ilmu nu diaduk ya Gusti nu Agung. Jadi inget kaki sobat nu geus letilar. Saha teh jelema teh nya ilmu na bet sarua jeung si eta. Wow, kitu. Aduh. Cek Juragan Bandi ngarahuh jero nakeranan. Manehna inget kasobatna anu geus lila tilar. Lila pisan Juragan Bandi ngalamun di teras tukang, teu malire ka pagawe nu balawiri, teu inget kana pagawean anu katuna ku manehna poe kamari, nu aya dina hatena iwal ti kajadian tadi peuting. Keur ngalamun gitu, torojol pagawe nu anyar nyatana Panji nyamperekeun bari dodongkoan ti pelbah katuhu. Juragan, Assalamualaikum Juragan. Cek Panji lalaunan. Red, harita Juragan Bandi ngareret karena datang nasora. Mending hidup. Syukur. Sok ke dia. Sok, diuk di dia cuma payah. Cek Juragan Bandi bari nunyu kana kursi hareupeunana. Moal ngawagal Juragan? Cek Panji bari tungkul. Wah, kasep wah, sok. Ka dia. Kabeneran, batur bapak teh. Kumaha di material beres. Reng saya Juragan da teu aya aku taneun dinten ieu mah. Abdi tadi paling ngiring micen runtah sareng Bah Ahim. Walon Panji bari gek harita manehna diuk dina kursi hareupeun Juragan Bandi. Syukur atuh. Ai eueuh pagawean mah cing baturan di bapak ieu. Keur bingung bapak teh jang. Bingung kunaon Juragan? Harita Juragan Bandi ngahuleng tapi panonna mah teu leupas. Tuluy neuteup seukeut kana beungeut Panji. Hate Juragan Bandi lumenyap nalika manehna neuteup kana panon Panji. Anu teutepanana seukeut, teutepan nu kungsi kumanehna kapanggih puluhan tahun ka tukang. Atuh harita dada Juragan Bandi ngageter. Bibirna oge ngageter katingali leungeunna ngaleper. Ulu. Nah, itu asa-asa ningali sobat. Nah, hirup deui gitu mustahil. Kudu hirup deui. Cek Juragan Bandi beungeutna katingali pias. Atuh Panji nu aya di hareupeunana ngarasa kaget. Buru-buru manehna nyampeurkeun gap nyekel tak katuhu Juragan Bandi. Kunaon Juragan? Sapertos eueuas? Sapertos aya nu karaos? Teu damang Juragan teh? Cek Panji bari ngareret ka Juragan Bandi. Henteu jang. Henteu lah. Lain. Cagur bapak mah cagur. Anu karasa. Cing sok. Diuk. Bapak teu kunaon tuh. Teu kunaon. Cek Juragan Bandi mahna bisa-bisa nyumputkeun semu di hareupeun Panji. Sok bari padahal mah manehanana teh ngarasa bingung naon anu kudu diucapkeun ka Panji. Panji teu loba omong, gek manehna diuk deui hareupeun Juragan Bandi, bari tetep manehna neuteup kana beungeut Juragan Bandi. Hayang sidik kana keuretan beungeutna. Ieu meureunnya nu dicaritakeun ku Eyang teh. Da bener soraana teh kitu teu reugeus. Ngan meureun awakna marobah, ayeuna mah jadi demplu kitu doyot. Naon nya bisa robah kitu? Nah, minang ting minum alkohol gitu. Cek Panji ngabade-bade susugana nepi babadeanana. Juragan Bandi terus neuteup kana beungeut Panji nu aya di hareupeunana. Beuki lila neuteup, beuki inget ka jalma anu geus tilar. Beuki leleb neuteup, beuki ngageter dadana ieu Juragan Bandi. Luk lila-lila mah Juragan Bandi teh tunggul, teu wasa, teu kuat ningali beungeut Panji komo ningali panonna anu teutepanana teu jauh beda jeung babaturanana nu geus tilar sababaraha puluh tahun ka tukang. Gerentesna hate Juragan Bandi harita. Aduh,
Gusti Agung. Nah, leles hati teh. Leles awak teh ningali ieu budak. Nasaha atuh? Tanyakeun wae kitu. Cek juragan Bandi bari haita manehna benta tuluy tangah neuteup ka Panji ngan ayeuna mah teu wani ningali beungeut. Cukup ku ningali tangtungan Panji anu memang weweg sembada tegep ka tempona. Kieu Jang. Puting tadi teh Bapak teh aya nu nyerang nalika Bapak geus nulungan budak. Anu cek manehana mah manehna teh cenah diudag pocong. Ada weuh pocong. Aya ge jalma anu ditaregos jiga pocong. Nya Bapak teh penasaran. Ku Bapak teh ditempok anu poek deket garasi nu pelbah ditu tuh. Mohon abdi ge nguping mah kita juragan ribut-ribut nama. Ari Ujang ka mana tuh puting teh? Abdi teh ngalenyap pung itu juragan da tos eta mencetan Abah Ahim seorang teh nyari cangkeng tos ngakutan galar teh ya juragan. Oh, kan baik. Hanya tak penting teh Bapak teh aya nu nyerang. Mimiti nyerang kana punuk kan untung bisa dihindarkeun. Bapak ngelok teu asup jurusna. Aing geus nyerang jero kalayang ke luhur suhunan, Bapak mah teu bisa ngudag. Teu boga ajian kitu. Japati putih teh nu kitu teh. Baheula teh sobat Bapak nu boga ajian kitu teh, si Yoga. Ngan manehanana nu boga ajian kitu. Da saguru jeung Bapak teh baheula teh. Ana Yoga mah tutas, ngajina ai Bapak mah henteu. Oh gitu juragan. Lajengna kumaha juragan? Sanggeus serangan eta ku Bapak bisa dihindarkeun. Manehna teh ngaheureuyaan deui ke Bapak. Turun deui kana taneuh. Ku teu uyahan eta jelema jahil nyolok cangkeng mangkali Bapak mah aduh. Getekan panjelmana. Teu kuat Bapak mah, getek ditojos cangkeng gitu teh. Komo lamun dicabak kelek, geus si Bapak mah ngurunyud awak teh. Ngalepar ke sangtis. Komo mun dilaketek Bapak mah. Oh gitu. Dupi Bapak uninga saha eta jalmina? Nya eta. Sanggeus ku Bapak diserang teh manehna teh luncat kana suhunan, deui Bapak kapalingan. Da Bapak teh tidinya teh teu bisa kukumaha, da manehna kaburu ngiles tinu poek. Tidinya Bapak teh tetentrem kasep. Sabab naon? Geus puluhan tahun Bapak cicing di dieu can kungsi aya nu model kitu. Nya gaya jago di dieu. Da teu kungsi patelak jeung Bapak, manehna langsung gimir. Nyebutkeun taluk cenah. Ka Bandi teh. Da nyaho atuh guru Bapak. Mohon. Panji ngan saukur mayiran ala kadarna dina hatena mah nyenghel seuri, nyeungseurikeun kalakuan juragan Bandi anu geuning ipis burih. Karaku sakitu ge hatena geus teu tenang, nyirikeun yen manehna boga dosa anu katuna, dosa nu kalintang gedena, nu moal katebus ku harta sadunya. Lajengna kumaha juragan? Tah, kieu ite deui. Bapak teh inget ka sobat Bapak nu geus lila-tilar. Tah, sobat Bapak eta teh mibanda ajian nu sarua jiga jelema peuting tadi. Ajianna teh kitu pisan teh kasep. Bisa luncat kana suhunan, bisa luncat kana poncrot tangkal kai. Jiga manuk ge kumaha gitu. Ajianna teh japati putih. Salewat mah bisa ngapung gitu, bisa kakalayangan gitu di awang-awang teh, larak lirik gitu, neangan mangsa. Eta ajian, can aya duana hari tadi paguron Bapak, iwal teh jelema eta nu boga. Bapak gitu gataekan. Oh, saha eta teh jenenganna teh juragan? Yoga ngaranna teh, Yoga Mulia. Babaturan Bapak teh, anak jelema beunghar. Ngan manehna mah hari teh kaburu menang jodoh, tutas diajarna teh. Nya dikawinkeun ka anak guru. Ari Bapak mah hari teh da jelema ripu. Teu bisa rumah tangga Bapak mah da anak jelema susah. Matak Bapak mah keur guguru teh loba kuli. Keur maraban kolot hari teh. Nya ge Bapak yang rumah tangga tuh teu bisa da teu boga kipayahna teh. Kitu Jang. Mohon. Dupi yogana ka mana eta Pak? Nya eta kasep. Yoga tenggeus lila-tilar. Aya meureun 25 tahun ka tukang mah.
Di dieu Panji ngarasa yakin yen juragan Bandi wawuh ka kolotna anu ayeuna tinggal ngaranna. Panji beki buleud pikeun nanyakeun ka sang tukangna naon marga lantaranana ieu Bandi tega holu mateni nu jadi kolotna. Ngan Panji teu hayang harita sabab harita mah beurang keneh. Panji teu wani nepikeun pamaksudanana ku cara saperti kitu. Panji hayang nyaho tapi kakamana kakuatan jeung kamampuhan ieu juragan Bandi dina jurus silatna. Nah saguru bener jeung bapana. Panji terus ngadengekeun riwayat hirupna juragan Bandi. Kumanehna didengekeun jiga nu enya padahal mah manehna teh ngagebregeun bari mulungan. Jadi kieu tah. Ayeuna Bapak ningali hidup. Komo lamun ningali pameun teu nya? Ningali soca hidup. Bapak teh asa ningali Ki Sobat nu geus lila-tilar. Duh, Gusti nu Agung. Saha tuh hidup teh sebenarnya teh Kasep? Tina awak, tina panon, sora gitu jauh jeung sobat Bapak. Bapak masa hirup deui tah si jenah teh Kasep. Abdi masa atuh juragan abdi mah kieu. Abdi we Panji. Urang lemur juragan abdi mah ti sisi gunung. Ka kota ge teu acan kantos. Abdi mah sumping ka lemur ieu ge asa ka kota. Da menitos mewah lemur ieu mah geuning juragan tos majeng kahirupanana. Nya Bapak ge percaya hidup pasti ti lemur, ti gunung. Percaya Bapak ge percaya. Ngan eta tuh hidup teh aduh mun disarimag pisan jeung sobat Bapak. Yoga teh ya. Yoga teh ya. Tapi barangker pogot ngobrol geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.